Wadudung. Naonana? Wah, Oh, ka Uwa. heeh. Bulan Wah sehat. sehat. Syukur ayeuna teh wah tanggal 20 Mei nanti nya. Aya naon? Tanggal 20 Mei teh naon hari kebangkitan nasionalnya. Harkitu. Harkitnas. Oh, Harkitnas, Heeh. ternyata Harkitu. Lain harkitu lain. Harkitnas. Hari kebangkitan nasional. Hari kitu Hari kitu kira-kirana ieu nya aya henteu peribahasa atau pepatah Sunda itunya anu rada saluyu gitu teh jeung Harkitnas eta wa aya. sok lah Di antarana ada lobanya salah sahijina. Mun teu ngarah moal ngarih, mun teu ngoprek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakel. cing. Hartina teh lamun urang teu digawe moal barang dahar, lamun teu ikhtiar moal berhasil. Bener teu? Bener. Sabab ceuk katerangan oge Gusti Allah moal arek ngarobah nasib hiji kaum kecuali eta kaum sorangan anu ngarobahna. Seperti dina kahirupan bermasyarakat, berbangsa jeung bernegaranya. Lamun teu dirobah ku urang terutama tata cara pengelolaanana atuh meureunan ngarobah mental segala macemna, ngarobah perilaku dimimiti pejabat tapi ka masyarakatna moal aya kamajuan, moal aya perubahan anu signifikan cek bahasa kerenna mah. Duh meuni intelek wa euy hebat euy. Naonana? Teu. Nyata keur rada saliwang gitu buat geus ngaburuh ceuli. Bakat kudu dirubah ya teh wa. Harkitunya Harkitnas. Tak kitu kudu dirubah. Nuhun wa. Kami